iyalah wali Allah anu bisa Isra iraha bae Mi'raj iraha bae wusul ilallah lumantak urang bisa ziarah di ziarahan bae di urang Syekh Maulana Hasanuddin nyana bisa Isra nyana bisa Mi'raj ketika jalan di Cirebon nyana leumpang jalan darat ketika leumpang nyana mangan peureum doang cak jara Gusti Allah abdi leumpang ke Cirebon capek ya Gusti mah maha kawasa deukeutkeun atuh Cirebon nyana peureum doang beuntak geus aya di Cirebon Syekh Maulana Hasanuddin tinggal geura dina manakib Masya Allah hari begitu di Cirebon balik deui ka dieu ya Allah ya Rabb abdi mah embung jalan darat hayang jalan laut bae lantaran jalan darat masuk ka panggih jeung macem-macem nu sepi mah jalan laut bae Gusti telaskeun ieu laut Gusti nyana jalan laut di Cirebon tek naik eta naon gara-garana cai telas ku Syekh Maulana Hasanuddin begitu leumpang di laut telas kadeuleu ku nelayan-nelayan bahwa nyana leumpang di cai begitu kadeuleu ngadoa deui ka Gusti Allah Gusti abdi embung kadeuleu Gusti dekeutkeun ieu Banten didekeutkeun Banten naon kade ka Banten nu mantak bizarahan lamun Rusdi bisa leumpang di luhur cai wow shooting aing shooting ulah henteu aing teu saha wah ujianna aing nu ngadoana lamun nyana bisa di luhur cai haji nyana ngadoa kos kitu ulah ngadoa hei hiu leg-leg ya Allah ya Rabb urang lamun jaritakeun wali Allah ulah jaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin ulah jaritakeun Imam Bukhari ulah jaritakeun Syekh Bahaudin An-Naqsabandi Syekh Bahaudin An-Naqsabandi mah kapan bisa baehan jelema bisa ngahirupan jelema sarua bae sareng Kangjeng Nabi Isa iya tuh lain laun mantak kula kamari ziarah ka ditu anu kuduna 5 titik tapi kula mah 8 titik alhamdulillahirabbil alamin masih keneh ditajakeun ku kula ari Imam Tirmizi di mana Termesnya kota di dia masih berapa kilo di dia masih kena 600 kilo kena Masya Allah ka Termes Imam Muslim masih jauh nah masih kena lalakon loba horeng di Uzbekistan teh para aulia Allah anu bisa Isra Mi'raj itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jelema anu geus bisa Isra Mi'raj doa na manjur ngan nyana embung ngadoa embungin nyana mah ngadoa lantaran Allah nabi saya di kolbu Allah maha uninya ku bagus ya Allah baik sesuaikan jeung Laihul Mahfuz tadaekeun nya nama mun ingat ka Sidina Umar baik Sidina Umar keur cicing bae di masjid aya sahabat salat cepet jasa salatna sholli pada Allah akbar Allah beres 4 rakaat cepet jasa Assalamualaikum Allah ya Allah membahasa urang ya Allah abdi asupkeun ka surga Gusti Allah sanggeus ka surga abdi mata pendamping bidadari Gusti Allah bidadari da ulah hiji sesuai jeung Kanjeng Nabi 73 Gusti ditepak bae ku Sidina Umar heuy ai salat cepet sia jeung teu husu ai doa pohara jasa sia Allah cek Sidina Umar salat sabae nu rapi teu kudu ngadoa ieu mah ai salat kotek ai gadoa ya Allah percis pas dipudoli eta Ki Jamal dari eta Habib Rozak sarua tektok ge eta kos kitu urang kabehan mah kuda mah urang kabehan asal salat bae ngadoana kebelan ngadoa jeung salat tak iyalah urang teu wauh jeung Allah model kos kitu wali Allah mah teh cara tadi bae hawing sugih jelema apes anu ka Habib Nuh teh Habib Nuh jelema asal datang ka Habib Nuh carekan ciduhan gitu bae pan tukang cangkale di Cianjur datang ka dinya ziarah ka Habib Nuh ku Habib Nuh ditampilin asal ngomong ratunya rek kanyerian balik barang balik dagang cangkaleng Masya Allah lakuna luar biasa waku jasa geus bah kiloan kintalan tonan geus sugih jasa mantak jak jana saya mun hayang sugih maningan ka Angno menta ditampilin geus ya beratan ka ditu ang tampiling abang suri bae ta tampiling nawali lain ciduh nawali lain laga aya eta anu di dieu teh anu kula sok carita gentung kedat teh masyaallah pohara
Nah ilah para aulia Allah nu mantap si hade jeung wali mah dicarekan kudu tiis teh. Bertiis tampiling kudu tiis sebab lain sa tampiling-tampilingna nyana gerakna meunang ngagerakeun Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum